Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten ka sadayana etan-etan bagi-bagi ilmu. Ngaji teh kan seueur jalmi ayeuna eta seueur anu teu terangeun, maksudna teh seueur anu teu dijelas-jelaskeun dina mahraj dina tajwid. Kadang-kadang jalmi ayeuna mah kan beres ngaji Quran teh suara ruih tanpa ngaji tajwid deui. Kadang-kadang sih eta ge aya bae sih jalmi anu maksudna jalmi anu bener-bener ngajelas-jelaskeun dina mahraj dina tajwid. Ayeuna ulah hampura ieu mah nya. Eta mah alhamdulillah sanes ria sanes sayang ka alam tuh. Coba ingat coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itqala lahu rabbu aslim. Itqala lahu rabbu aslim. Kan cari panjang. Idza qala lahu rabbu aslim. Itqala lahu rabbu aslim. Boleh panjangkeun lamna bae. Itqala lahu rabbu aslim. Rabbu aslim. Rabbu aslim. Itqala lahu rabbu aslim. Terus. Qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahimu Panjangkeun hana. biha Ibrahimu Bani matubaya sabaraha bae? tilu. Hiji, Alif, 2, Bo, 3. Iya. Tah, ingetkeun. Di mana-mana manggih JR mehan iya panjangkeun ulah banihi ulah kitu. Banihi wa Yaqub. Wa wassa biha Ibrahimu Hana panjangkeun. Ibrahimu bani Bani wa Yaqub banihi wa Yaqub. Bani wa Yaqub wa wassa biha Panjangkeun sodna tak wa sadar. wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub Wa Yaqub qop ieu. wa Yaqub wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub Terus. ya bani Dari panjangkeun. ya bani ya innallaha astafa Gurengkeun. Tah, lamun anu ngaran gunah digurengkeun. Bareng kaidah gunah. Wa gunna mimma summanunan surida wa sami kularpin gunnatin bada kana mimnun anu ditasdidan kudu ngaruskeun gunna di ngaranan gunna teh nyaeta sora anu harus nu ngaiem nyedekana irung abus gunna teh nyaeta sora anu harus nu ngaiem nyedekana irung abus. Tah, kana irung abus innallah beda ari musadad mah. Contoh ya bani ya innallah ento ya bani ento ari gunah mah
Ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa punah yang musadad tunna illa wa antum muslimun. Ingatkan lalu lepas matu baina ingatkan ya bani iya naga dijabar ya bani baniya ya inna Allah astafa wal panjang tona astafa lakumud dina fala tumtunna pala tamu panjang fala tamutunna illa wa antum muslimun. ingatkan Ya bani ya fasidna dina iya ya bani ya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun iya ditungtung kalimah mad naon bay mad arlid disukun di mana-mana mangge huruf anu ditungtung kalimah contoh muslimun mad arlid disukun kunaon ciri mad arlid disukun mad to bay ditungtung kalimah di mana-mana mangge hurufna muslimun tapi lain ditungtung kalimah hurufna ditungtung kalimahna doang misalkan doang angka ayat anu ka misalkan ayat anu ka 230 hiji tah amun daya angka anu berarti lain mad arlid disukun mad to bi misalkan muslimun tapi naon sing ngaranna teh waqofna teh lain waqof angka lain waqofna waqof lazim misalkan waqof qola teh eta mah lain mad arlid disukun mad to bi kene lamun mad arlid disukun mah mad to bi ditungtung kalimah di mana-mana mangge huruf mad to bi ditungtung kalimah berarti mad arlid disukun ingat kan sekali deui ya bani ya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya bani ya inna Gua dipanjangkeun iana. Ya bani ya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ingat kan, Allah. Sadaqallahul azim. Arek nanya baik ya. Arek nanya. Huruf bertebaya sabaraha? Tilu. Hiji, Alif, dua, iya, alif, dua, waw, tilu. iya. Ari huruf idhara sabaraha? Kayak ngajelaskeun huruf bertebaya lah nya. Anu tadi teh imat tebaya eta. Man jabar nangtung bertebaya kene cirina jabar nangtung. Qalu bertebaya jabar main alif jeung PS main waw. Qalu ciri bertebaya eta. Panjangna sabaraha harakat bertebaya mai? Dua harakat. Ingetkeun. Ayeuna huruf idhara baraha? Genep. Aya genep hiji, dua, tilu, opat, lima, genep. Ingetkeun. Huruf idgham aya sabaraha bae? Hiji, Alif, iya, dua, re, tilu, mim, opat, lam, lima, waw, genep. nun, Ingetkeun. Yarmaluna ingetkeun. Huruf iqlab aya sabaraha bae? hiji, Naon? de, Ingetkeun. Huruf ihfa aya sabaraha bae? 15, Hiji, te, dua, se, tilu, jim, opat, dal, lima, dal, genep, he, tujuh. ho, Naon? ho, Aya hoan pana idhar mah. Ulang deui huruf ihfa sabaraha? 15, Hiji, te, dua, se, tilu, jim, opat, dal, lima, dal, genep. ain, Ain. Pohoan. sin, Keheula Z katinggalun. Ulang deh huruf ihfa sabaraha? 15, Hiji, te, dua, se, tilu, jim, opat, dal, lima, dal, genep. de,
7 sin 8 sa 9 ain sin sa sod 10 dod 11 to pe do anu 11 11 Do. 12 pe 13 kop 14 kap ketinggalan huruf IPA bae ngacapat inget juga huruf IPA nya hiji hitung ya T C jim dal Z sin sha shod dod P op kap nah anjing itu 15 T C jim dal ho J sin sha shod dod to P kop kap tuh beta main kol-kol aja ulang deh huruf non ya huruf IPA seberapa 15 T C jim dal Z sin sha shod dod ho dod to do ho P kop kap ho aja bayu amang deui inget kan 15 kumaha qaidah nun pah jeung tanwin waguna mimma ya lain wasani idgomun sitatin diajarkeun teman naon Mucan, wah ini pernah ieu teh qaidah hukumna nun pah jeung tanwin aduh eta mah eta aya pernah diajarkeun naon bae gitu ja eta nan kita eta teman hukumna qaidah nun pah jeung tanwin wasani idgomun eta mah qaidah idgom di wasami kulah lain mata bayuk majing ninuni intas kun wali tanwini inget kon sekali deh 1 2 3 ninuni intas kun wali tanwini arba'u akami paut tamini hukum nun pah jeung tanwin katetepan hukum opat kudu cekel pertelaan ingetkeun bae ulah lesotan bae huruf kol-kol baraha 5 hiji kop to bejing dal bagus huruf donde nu can sebutkeun guna huruf guna baraha 2 naon min ditasjid min ditasjid make tasjid nun make tasjid min make tasjid nah ingetkeun huruf donde musadad aya sabaraha sadad aya sabaraha aya 20 genep buh 28 selain mim jeung nun pan eta wa gunna mim bareng wa gunna mimma summa nunan sudida wasami kula harfin gunnatin bada kana mim nun anu ditasdidan kudu ngaharuskeun gunna di ngaranan gunna teh nyaeta sora anu harus nungai yang nyedekana irung ngabus kuna teh nyaeta suara nu harus nungai yang nyedekana irung ngabus gitu tas Allah sadaq Allah waladin